Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wilujeng sonten pamirsa para mancower salam dunya. Patebang daundinya sareng aki di acara dongeng Sunda nu dipadarti kanal YouTube Mancomania. Kumaha daramang sadayana? Alhamdulillah upami daramang manya mugi-mugi wae sadayana tetep aya dina ginanjar kawilujengan teu kirang naon-naon, tetep disehatkeun lahirna sinareng batinna, dijembarkeun manahna, dilancarkeun rezekina, oge ditebihkeun tina sagala rupi balai sareng mara bahaya. Amin amin ya robbal alamin. Sonten ieu pamirsa aki bakal medar hiji dongeng nya anu judulna Iblis Basisir Kaler. Dongeng Iblis Basisir Kaler teh mangrupikeun lalakon masih lalakon lalampahana Jawara Bajigur Sakti atanapi Jawara Gunung Salaknya Wiratamatya. Kumaha atuh jujutan ilalakon urang Bandungan we sasarangan sakedap deui. Pamirsa hatur nuhun kana parantos salami ieu subscribe, like, komen, ngarojongnya kana dongeng-dongeng aki hatur nuhun. Anu tacan subscribe anu nembean manco kana ieu dongeng mangga ulah asa-asa kantun di subscribe we nya ditoel palebah tombol loncengna supados aya notifikasi upami aki raskeun hanca dongeng. Aki oge medar lakon di kanal YouTube Tepas Sunda. Dongeng enggal terasan Sanjaya Galunggungan nu judulna Lumaku Purwa. Oge warisan iblis di Palebah Kidagar Official. Urang amparkeun deui sama kabudidana para samakna sor awugna mangga kaparayun sadayana prung Kaendahan sarta katenangan wanci isuk di Gunung Gede digareuwahkeun ku sora-sora sentakan jeung jorowokna jalma anu tarik ngajelengeng. Manuk-manuk anu kerarecet disarada jeung arulin pada baturna dina dahan-dahan tatangkalan. Madadak tingkeu leber hariber birat katawuran ku sababarawaseun. Aya oge anu teu pupugu ngakepluk ragrag bari jeung paeh ku saking hebatna jeritan jeung sentakan eta. Di hiji dataran taneuh anu rata, dua urang jalma katempok keur tarung maniragot. Sababaraha tangkal satangkeup jalma geus rubuh kahanca ku teunggelan nu salah sasaran ti dua urang jalma nu keur tarung. Bisa dibayangkeun sakumaha hebatna kasaktian dua jalma anu keur tarung eta. Hiat! Awak jangkung bagang di jubah bodas teh ngalayang. Di luhur bari ngadiuskeun dua teunggelan sakaligus. Sora angin teunggelanana ngacuit tarik tandaning dieusi ku tanaga jero anu luhur. Sedengkeun lawan anu mibanda pangawakan jangkung badag rada gendut sarta godegna kanal harita ngagerem tarik. Dua leungeunna diputar-putar nimbulkeun gelombang angin kawas angin puyuh. Hiat! Blesat! Awakna oge ngablesat. Mapag lawana hiu duar bledug. Dua teunggelan sakti diadu saduana macang katuka. Tapi dua nanage masih bisa salto pikeun turun ka taneuh ku dua sukuna. Jeleg-jeleg.
Udarkeun sakabeh ilmu anjeun teh Dewa Gunung Gede. Wal burung diladenan ku kaula mah. Cek si Jangkung Badag ka si aki-aki di jubah bodas anu jadi lawana. Daya tahan awak si Jangkung Badag teh bener-bener hebat. Manehna teu kapangaruhan saeutik ku bentrokan tenaga jero bieu. Malah mah masih bisa seuri mamanas hate musuhna. Beteungna anu budayu teh katampo oyag-oyagan sawaktu manehna seuri. Ulah wah ke sobong Raksapati. Ilmu ngarogosuk manjeun bieu. Coba ngaruh naon-naon bikin kaula. Tembal si aki-aki embung eleh beungeutna nu geus pareot kamaong katempo tenang. Rupana manehna ge teu tatu saeutik-eutik acan. Ulah kabur anjeun peot. Ilmu nu dikaluarkeun ku kaula bieu can aya nanaonna. Ukur ilmu pambuka. Mendingan ge ayeuna mah gancang kecapkeun jampe pae hanjeun. Meh aja lanjeun babari. Wawanen si Jangkung Badag umuran 60 tahun anu disebut Raksapati. Bener-bener luar biasa. Manehna masih bisa ngahina lawana padahal musuhna eta lain tokoh sambarangan. Dewa Gunung Gede ukur mesem ngadenge ucapan Raksapati kitu. Paromana tetap tenang banget seorang aki-aki anu wijaksana sarta pinuh komara teu gampang pikeun dipancing amarahna. Ayeun cengan sauku rek ngumbar kasombongan atawa arek tarung Raksapati, cek Dewa Gunung Gede deui. Wangi saja. Ayo dulu urang turuykeun tarung urang. Raksapati nyieun gerakan nutup jeung ngabuka leungeunna, bibirna kunyam-kunyam mapatkeun ajianana. Haseup ipis katempo ngelun sawaktu dua dampal leungeunna digosok-gosokkeun. Ajian dampal letah seuneu. Gerendeng Dewa Gunung Gede nyebut ajian anu keur dirapal ku lawana. Beres nyarita kitu, Dewa Gunung Gede gancang muter-muterkeun dua leungeunna nyilang beuki lila beuki gancang. Pusaran angin tiis muih karasa nyucuk kana sumsum. Dampal sakti di salju, gerendeng Raksapati. Duana nating garajeleng deui silih tarajang Raksapati ngagendakeun dua leungeunna pilih genti. Tina dampal leungeunna nyambur letah seuneu anu rek ngalentab ka musuhna. Serangan Raksapati teh bener-bener ganas. Meh bae sababaraha kali Dewa Gunung Gede rek kalentab awakna ku letah seuneu eta. Untungna ilmu ngahampangkeun awakna anu hebat nyeun gerakanna leuwih gesit, manehna bisa jojorelatan nyingkahan sakabeh gempuran nu jadi lawan. Raksapati beuki panasaran manehna terus ngudag bari terus ngagendahkeun dampal leungeunna. Hus gur kereke kurag. Hiji tanggal kai gede rubuh bari jeung tutung kasambar ku letah seuneu tina dampal leungeun Raksapati. Sakedeung deui ge awak anjeun anu bakal geheng ku letah seuneu kaula Dewa Gunung Gede. Ya kudu lawas sungut anjeun Raksapati. Tada sia panarajang di kaula hiat hiuk. Dewa Gunung Gede ngagendakeun dua dampal leungeunna ka arah musuhna. Gelombang angin tiis ngadius tarik nakar ngabesot nyamber ka arah Raksapati. Hiuk brak duar. Hiji batu badag sagede anak munding ancur lebur baburantak. Untungna Raksapatina masih sempat ngagajleng pikeun nyalametkeun dirina. Lamun seug manehna telat, awakna nu bakal sanasib kawas batu anu ancur. Raksapati gancang malesna rajang.
manehna ngagejleng bari ngadiuskeun pereupna. Angin panas nabak miheulaan kana beungeut Dewa Gunung Gede. Dewa Gunung Gede gancang ngagiwar ka sisi plos tenggelan Raksapati teh poos. Tapi Raksapati gancang nyusul tepus ku tenggelan pereup kenca anu ngablesur ngarah kana dada lawan. Dewa Gunung Gede mapag ku pereupna hiuk des ceos bradug. Saduana kadorong mundur aya kana dua tumbakna. Katampo aya getih kental ngalai tina salabiwirna Dewa Gunung Gede. Dewa Gunung Gede ngarasakeun dadana karasa nyeri jeung eungap. Ieu teh hiji ciciren lamun tanaga jerona aya satingkat dihandapkeun nu jadi lawan. Sedangkeun Raksapati ngacigrah gagah manehna mah teu kapangaruh naon-naon. Jajauheun kana tatu mah. Tarima jalanjeun peot sia. Hiat Raksapati. Harita ngagenjotkeun sukuna blesat, awakna ngagajleng ngirimkeun dua tenggelan anu ngaruntuy. Ngarah kana sirah jeung dada nu jadi musuh tapi ngaradak seret hiuk sewuk. Dewa Gunung Gede nyabut pedang anu ngagantel dina cangkengna, pedang langsung dibabadkeun kana beuteungna Raksapati. Raksapati meh bae si beuteungna budal badil kasabat ku pedang musuh. Untung manehna rikat ngadagrageun awakna tuluy ngagereleng ngajauhan. Raksapati kekerot ambek seret manehna ge nyabut pakarangna. Sapasang keling wajah anu badag tina wajah bodas anu seukeut kacida malah mah katojo ku panon poe isuk. Sreng keling diadukeun sodana ngaganggu kana dedengean nu jadi lawan. Blesat Raksapati ngablesat maju kelingna ngababad kana beuheung jeung dada lawan. Dewa Gunung Gede ngageser badana ka belah kenca. Wut plos, hiuk plos, panarajang lawan pos. Hiuk sewuk. Pedangna ngolebat males ngababad ngarah kana punduk nu jadi lawan. Tapi Raksapati masih cileureun, ngarasa aya angin panarajang nebak kana pundukna. Manehna gagancangan ngelok hiuk wut plos babadan pedang Dewa Gunung Gede ukur ngababad angin. Bari dongko Raksapati teh muihkeun awakna ka arah lawanna, kelingna oge ngolebat tarik rek ngabeset beuteung Dewa Gunung Gede. Tapi si aki-aki lain tokoh kamari sore. Manehna gancang ngagajleng mundur bari pedangna ngababad ka handap rek nyempalkeun tak-takna Raksapati. Raksapati angkat keling di leungeun kenca pikeun aki siuk trang sewuk. Keling nu di leungeun katuhu ngababad deui ngarah kana pingping musuh. Kapaksa Dewa Gunung Gede teh ngagajleng mundur. Tapi Raksapati teu mere omber ka musuhna. Manehna oge milu ngagajleng maju, dua kelingna ngababad bareng ngarah kana beungeut jeung beuheung lawan. Dewa Gunung Gede puterkeun pedangna ka arah luhur hiuk putrang-trang, dua keling ditaki sekaligus ku pedang Syaki. Tapi ieu teh nyababkeun dadana lowong, kasempatan hade henteu dipikeun ku Raksapati. Dua sukuna ngajelepung ngaheumbat tarik najong pisan kana dada Dewa Gunung Gede anu keur lowong. Hiuk cebrot, celeng kalayang kedebut. Dewa Gunung Gede awakna macleng tuluy dibanting tarik kana taneuh. Getih seger muncrat tina bahamna, tatu dina dadana tambah parna. Dewa Gunung Gede nangtung, tapi bari dadalik dega. Samemeh manehna sempat masang kuda-kudana. Sreng kadenge sora diaduna keling wajah Raksapati. Dewa Gunung Gede nungkup dua celina. Sedangkan Raksapati gancang ngagajleng maju pikeun narajang.
kelingna ngabeset tarik ngarah kana beteung jeung beheung nu jadi lawan. Hiu prang sabetan kana beteung masih katakis ku pedangna Dewa Gunung Gede, tapi babadan kana beheungna teu kasingkahan. Hiu bret cas kenceng sirahna Dewa Gunung Gede teh papisah jeung badana, sabab beheungna pagat kasabet ku pakarangna Raksapati. Hiu cebrod suku katu Raksapati nejeh tarik dada awakna Dewa Gunung Gede anu geus eueuh sirahat. Awakna Dewa Gunung Gede teh meceleng aya kana 5 tumbakna, getih mancar tina tatu dina beheungna. Awakna Dewa Gunung Gede teu usik deui. Dewa Gunung Gede teh palasra di leungeunna Raksapati. Raksapati si jangkung badak budaya teh ngagak-gak seri bunga. Saterusna manehna malikeun badana teu paduli deui kalayon nu jadi musuh. Plesat Raksapati lumpat nurunan lamping Gunung Gede. Sababaraha poe sanggeusna Dewa Gunung Gede palastra, aya 7 urang lalaki anu lumampah nuju ka lamping Gunung Gede. Satujuhna lalaki gagah, gerakanana katempo hampang. Bisa dipastikeun lamun maranehna teh jawara-jawara gagah di dunia pasilatan anu mibanda ilmu luhur. Teu lagi 7 urang jalma teh tepi ka punclut Gunung Gede. Kuring ngarasa teu ngeunaha teh teh Kang, cek salah seorang jalma anu awakna sedeng beungeutna kasep satami bana kumis ipis di luhureun bibirna. Dina tonggongna ngadaplok hiji pedang anu sarua jeung genep pedang milik batur-baturna. Nu sejen milu ngarandeg eureun ngalengkahna. Cek jalma nu paling kolot, sigana mah manehna ge boga perasaan anu teu beda jeung baturna. Panonna nu seukeut teh ngulincer nitenan sakuriling bungking eta wewengkon. Geus kitu gancang manehna ngalengkah nuju ka hiji imah kayu nu tepati jauh di tempat nangtung maranehna. Nu genepan gancang nuturkeun, "Guru," cek lalaki nu pangkolotna bari leungeunna nyurungkeun panto imah kayu. "Henteu dikunci. Di luar jaga di luarnya, keun kami anu bakal meriksa ka jero imah," cek saurang lalaki anu keker awakna sarta kumisna kandel. Nopatan arasup meriksa imah sedangkeun 3 urang deui ngajaga di luar bari maresat pedangna. Nopatan meriksa kayan imah, tapi imah teh suwung kosong, eueuh sasaha di jero imah. Sanajan dikotek-tak dipariksa sabaraha kali tapi karohangan tukang tetep teu manggihan jalma. Nopatan gancang keluar pikeun nepungan dulur-dulurna nu sejen. "Kosong," cek lalaki pangkolotna samemeh anu tiluan tumanya. 7 lalaki eta teh tayalian murid-muridna Dewa Gunung Gede. Di dunia pasilatan mah katelah naku jujuluk 7 pedang pameulah sagara. Poe harita maranehna boga niat pikeun nepungan guruna sanggeusna 2 tahun ngalalana. Kumaha lamun urang papancar ka Kang Bandawa? Usul salah seorang di antara maranehna ka lalaki paling kolot anu ngaranna teh Bandawa. "Hade, usul anjeun Gunadi, hade pisan, hayu urang mencar, urang papisah heula. Lamun aya anu manggihan guru gancang bere tanda ku ngahuit anu tarik." Geus sapu kitu mah ka 7 urang teh ting balalesat mencar ka sagala arah pikeun neangan guruna. "Tolong, tolong, tolong ya tolong!" kadenge sora anu gogorowokan. Bandawa anu paling deukeut ka eta sora
gancang ngeblesat lumpat muru sumber datangna sora. Sakarapan ge manehna geus bisa ningali aya saurang lalaki tengah tuh anu keur tiba baranting lumpat nurunan lamping gunung. Bandawa gancang ngagentakeun sukuna, blesat awakna ngablesat ngudag eta jalma. Ukur ku 4 kali ngagajleng, badana geus bisa ngahadang di hareupeun jalma anu keur lumpat. Corelat, corelat, corelat kalayang. Clek. Si lalaki ngarenjag reuas sabab teu pupuguh aya jalma gagah megatan jajalaneuna. Jurig, jurig tolong aya jurig. Kuring mah lain jurig, Bang. Kuring manusia biasa, kawas amang, cek Bandawa. Nah bener, tapi kunaon anjeun teu lempang nah bisa hibar bieu teh. Cek ada lalaki bari panonan nitenan ka Bandawa ditetep ditilik-tilik ti luhur tepi ka handap. Bener kuring mah manusia biasa, Mang. Coba terangkeun kunaon amang lumpat kawas di udagu setan berjeng gogorowokan. Aya mayit den, aya mayit. Walon si lalaki tengah tuh anu si horeng mah tukang ngalas suluh. Manehna culang cileung ka kenca jeung ka katuh kawasan usieun lamun mayit eta ngudag ka manehna. Mayit? Di mana, Mang? Mayit saha? Hayu tunjukkeun ka kuring. Bandawa penasaran hatena beuki dilimpudan ku rasa salempang. Itu di luhur, di ditu dipuncrut, tapi eta mayit teh eueuh sirahan, Den. Walon si Mamang bari ngabiri gidig. Hayu, geura tunjukkeun di mana mayit Mang. Sieun den palias sieun. Cuk si Mamang katampo beungeutna pias bakat ku sieun. Tenang sing teger, Mang. Lamun eta mayit hudang deui keun kuring anu bakal nyang hareupanana. Mamang mah ulah sieun. Cek Bandawa bari langsung bae ngenyang pigeulang leungeun si Mamang. Atuh lalaki tengah tuh tukang ngalas suluh teh kapaksa ngalengkah nuju deui ka punclut gunung. Katempo sukuna rada ngageter, turna rada nyerocot sawaktu ngalengkah lempang. Dina kayan kitu kolebat, jodelat kalayang cele. Aya saurang awe tengah tuh di samping jangkung make kabaya beureum. Magatan 2 urang jalma nurek nuju ka punclut gunung gede. Leungeun kencana ngelek boboko sedangkan leungeun katuhna nyakla nyiru anu disuhun dina luhur sirahna. Aduh, dipegat deui kunti ya. Jurig, tulung, Den. Aya itu wewe gomel gitu nya. His, samarangan nyarita teh ieu, Amang. Oke jeung kunti wewe gomel. Ieu kuring mah Sarwiti. Ibi ieu tukang awug ieu. Tah, ka dieu kabeneran tah jarajan heula tah. Ibi nyamenak ieu awug amis rawat ka matak dedeyeun awug ibi mah mana haneut keneh ditasok geura. Tah ieu kukurawu tah dina boboko mah ngeunah ieu teh. Nya watak waregnya gurih nikmat pokona masuk jarajan heula ieu da waktosna ge seep. Harap pamirsa. Kuno rojolna Bisarwiti urang cekapkeun heula dongengna dugi ka dieu. Pemirsa para mancower salam dunya di mana wae ayana, lampahan Wiratama dina lakon Iblis Basisir Kaler episode anu munggaran cag urang teuneun heula di handeuleum sieum gesan sampeureun urang tunda di hanjuang siang gesan alaeunnya. Urang sampeur deui di bagian anu salajengna. Hatur nuhun kasadayanan parantos satya manco satya ngadangukeun. Oke satya ngarojong kana dongeng-dongeng aki atur nuhun pisan pidoana untuk segala rupinanya. Panginten sakitu heula nu kapihatur sonten ieu. Akina mit mungkur heula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios cag hanca.